warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Parel Abdi dina kelas 11.5 ingin menyampaikan warta. Wilujeng enjing sedayana. Abdi ngadu informasi kang wenjen. Warta anu kahiji, viral kakak adik di Bogor gantian seragam sepatu. Dua budak kakak adik di Parung, Bogor, jadi viral usaha pergantian make seragam jeung sepatu sekolah. Maranena ngaranna Haikal, budak SMK, jeung Haijar budak SMP. Tinggal di kontrakan Basajan jeung Nini. Indungna ODGJ bapana geus maot. Kusabab kaayaan ekonomi hese, maranena ngan boga sapel seragam pramuka jeung sapasang sepatu dipake bergantian. Video kejadian eta nyebar jeung diundang simpati masyarakat. Pamarentah jeung Dinas Pendidikan turun langsung pikeun mere bantuan. Bupati Bogor ngundang Haikal jeung Haijar ke Pondopo sarta mere seragam anyar bebas SPP jeung roncongan lian. Warta anu kadua, pesantren di Sidoarjo rubuh. Santri disangka kejebak uing. Pesantren ambruk di Sidoarjo disangka ngajebak sabaraha santri numutkeun informasi anu disayogikeun ku wartawan anu ngawaskeun kaayaan. Sababaraha otoritas ayeuna nuju nyobian nyelametkeun para mahasiswa anu disangka ngajebak. Ayeuna polisi, TNI jeung wakil bupati Sidoarjo oge ngawaskeun proses evakuasi para mahasiswa anu disangka kajebak dina uing. Warta anu katilu, Purbaya ngancam 200 pengungsi pajak kelayanan hidup susah. Purbaya ngancam 200 pengungsi pajak kalayan hirup susah. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mendesak 200 penghindar pajak pikeun langsung mayar kewajiban pajak ka negara dina saminggu payun. Wajib pajak ieu menghindar pajak anu satos hukum permanen atawa ingkrah. Kalayan jumlah pajak anu kudu dibayar 60.000 triliun. Warta anu kaopat, langit Israel ngageter nalika misil Yamal nuti nyerang sare dicegat ku IDF. Pertahanan hawa Israel ngancurkeun misil balistik awal Senin 1 September. Numutkeun sumber militer misil ieu dipecat ku grup Houthi. Warta anu kalima, uruk di Cikampek Bogor, akses jalan dipotong. Longsor lumasung di Jalan Cikampek, Campea, Bogor Selasa sore, 16 September 2025. Kira-kira jam 5 sore. Dina masa hujan gede di wewengkon eta. Sebagian jalan Cikampek kakeum kan ukur bisa dilewatan ku motor. Mobil kepaksa menggunakan jalan alternatif. Cek warga, ieu longsor kadua di Jalan Cikampek. Sanggeus 3 tahun. Sekretaris Komisi 3 Kabupaten Bogor M. Hasani langsung meriksa eta lokasi serta ngajurung para pengendara sangkan ngajauh eta jalur.